Patih ingsun lan Senopati ngupayos dipi agul kalayan dipi kareu siap kaharep merneana duduk kepada karo ingsun Rai Pati kaharep ti ulan Sri Paduka Semaul abdi sapangeusih negeri hamba sapangeusih negara nampi kana pembagi salira kalian nyanggakeun sembah pangabaktus unyuk panjenengan Gusti Prabu pujas tuti sampean ku akang ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun dehing mastakati matur nuwun kali perkawis kinanan rupihal kalepatan ageng sareng alita muga salirat biasa ngahapunten saling maklum jeung akang timbalan ai kasalahan mah ai leutik kurang saling maklum tapi lamun leuwih nya aya balitungan meureun ayana polisi jang naon ayana aturan lamun laku lampah salah bisa beunang beres ku hampura nya sabab kaula salaku raja anu tangtuna kudu katempo adilna najan bari sifatna patih bari jeung adi salah kalakuan meureun kudu ditangtukeun di nagara leres ieu mah perkawis kasalahan pribadi aya pribadi dimana pilih manawi tong wakala atlet ge sak maneh kawas menang kakapo kakaula sanes menawi ieu dia jeung ajeng aya pikersana memang aya perlu kaula timbalan sejak ngupikeun bae menawi Senopati kaharep maneh jadi kaharep Sri Paduka nyanggakeun sembah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima kawuwuh Kakang Patih kasanggakeun semara ditarima kieu atuh kalihna teh eta hapunten tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna muga biasa ngahapunten Gusti oge hapunten ieu telat simpuring teh dedeheus ka ieu patempatan pangtungtungna dongkap teh margi rumasya abdi teh nobar Persib heula nya nonton Persib abdi teh Gusti dikaresakeun 2-0 nada aing oge lalajo sagening aing mah tetelat aing abdi mah beres Persib teh pasya heula jeung pun bojo nah make jeung pasya jeung pamajikan dumeh pun bojo ngaidolakeun si Ramon apaan hade eta teh non 2 gol teh muhun eta oge abi ngepen tapi da aya pun bojo mah ongko ngepen tapi tungkul wae ka handap nempona teh fokusna kanu lain dengarti aing mah muawi eta oge nya kitu Gusti hapunten we simpuring tansah diajeng-ajeng purwa ngeging silinggih aya naon manawi di ibalah saperkara kaula ngahaturkeun rebuluhun laksa ketika bingahan maneh duaan geus nyaosan kana pangangkir akang pribadi ibalah kahijina akang sono lawas bisa petepang tulilana najan bari jeung urang teh seminggu sakali pagiling ngisi ku ngapoe pan ai patanya mah langka kapeto ku sewang-sewang gawe kapeto ku gawe sewang-sewang dina widang sewang-sewang tangtuna kauger ku tugas asana teh
waktu teh kurang kabehanana teh cerita seperti kieu urang pakai kesempatan ieu waktu pikeun kaula pribadi nyaeta pikeun ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan kana rupaha jasa maneh duaan dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara di negara sabab kaula rumasa raja bakal pincang dina digawe lamun eueuh bantuan maneh duaan khususna leungeun kenca jeung leungeun katuhu kaula teh rumasa maneh duaan taku kituna payus jeung pantes seung saupama teh kaula mere layang pangajian ka maneh duaan ti waduh nuhun geran waduh nuhun Gusti nuhun hati-hati alhamdulillah tiasa bul abi mesa trompet tahun baru biasa meuli kembang api oge menta ka maneh duaan dina diberena layang pangajian jeung sumbangsih ngeunaan harta ti kaula salaku pribadi menta supaya dina gawe teh sing leuwih ronjat taun hareupna sing langkung onyoy sing langkung getol sabab ieu teh dipenta pisan pikeun kamajuan nagara jeung bangsa sanggup bangga bujeng hingga kapurut marganing tenaga larapati kasanggakeun terus diwakafkeun diri abdi tenang Gusti eta nya bener dimalahan heuh tah meta bukti ai ulah ukur omon-omon ulah ukur cumarita tapi kudu bener-bener nya ceuk nyana lain ceuk lainna sabab menuju kaula nagara anu sasatna dipandang pangluhurna di setatar alam-alam kajinan ya sabab kaula teh apa sorangan dimimiti bogana negara nepi ka mimiti negara leutik tapi resik nepi ka ayeuna jadi ngagedean kieu teh lain gawe ente perjuangan ngaliwat pahit ketil lara jeung balangsa dihina mah dihina dicaci mah dicaci dimaki mah nya dimaki ya laras di sisi digigir nyalerang anu tangtuna ieu teh lamun dipake pundung yakin kaula bakal mudun dina digawe bakal merod ngan untungna dipake motivasi anu hade anu geuning ngabuahkeun hasil nepi ka ayeuna kajojo ka mana ka meuni ya laras parantos kasohor Gusti boh dina infrastrukturna urang kasohor pariwisatana urang teh sohor malahan mah nyumpingkeun turis-turis di luar negara anu ngadon ulin ka negara urang eta teh sakedikna teh panambihan kangge devisa negara bener kantun urangna we dina jalana kedah sae dina kuliner kedah sae kaamananana sareng sajabina nya terus komunikasi urang teh tos sararai ayeuna teh ka kampung-kampung ka kota-kota melihat apan program salira kapayuna teh bade ngayakeun sinyal anu sae teh di tiap-tiap pilmuran eta teh gawe bareng sareng PMY net PMY net sae pisan produk lokal tapi tos luar biasa manfaatna keur masinyalna kuat kepedulianana hebat nganggena sapuasna mayarna pangmirahna kurang kumaha pangrasa mah malahan mah eta kontribusina ka nagara jeung ka bangsa utawi ka pilmuran ka urang-urang lamun teh mah aya pelanggan anu anyar itu ieu sok sinamun aya acara teh bakal sumbangsi PMY net mah dirojong disupport nya abdi oge kitu we sabono royot abdi kulawarga jeung sadayana nya make sinyal PMY net teh manteng pisan
ngabret teh pokona mah mun ceuk urang subang ngabret teh saur Bapak Bupati nya gitu dah dah-dahan we Gusti atuh langkung ronjat mudah-mudahan ta eta leres ta tangtu kaula teh boga tujuan anu tangtu ya sabab lamun kaula jadi hiji raja anu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngaleuya di tengah imah buncir leuit loba duit kata mah kaula kasohor kulantaran tahtana jeung kawasana saha atuh jelema anu teu seber ka kaula ya saha atuh teu inggis pangrasa kaula ka kaula para menak mika serap kolot ngestok budak era dengan mika deudeuh ku pangawasana kaula jeung pangabisa kaula ya leres Gusti tah ngan aing teh manggih hiji katerangan anu matak tegenah kana hate katerangan kumaha aya katerangan kieu sakti setan kumawasa ngan moal leuwih mulya tibatan manusia ya mimiti dipuji ngan tungtungna ditudetkeun maksudna kumaha bayangkeun kumaneh pan urang teh bangsa jin bangsa setan tapi mulia aya di manusia jeung anu jadi teh naon numutkeun cek katerangan anu tangtuna pangsampurnana makhluk mungguh cek anjeunna teh nyatana manusia tak kaula teh asa kasebit cepil kaula asa ka giridik ati kaula palukarkeun kaula teh nyata rada cecep ngeunaan katerangan eta tungtungna mepeus keuyang ka manusia ditingali ku kaula mun mudah ulin ka lembur manusia sagala rupaha pagawean anu goreng pasti ditemblekeunana ka bangsa urang maksudna kumaha sok dengekeun kumaneh lamun ulin ka lembur manusia pagawean mabok eta pagawean lain manusia tapi pagawean demit pagawean judi lain pagawean manusia eta teh pagawean judi pagawean merkosa pagawean setan pagawean mabok pagawean juri bari jeung aing can pernah nempo pocong seselontodan kulantaran minuman mabok can pernah nempo aing genderuwo UO can pernah nempo kuntil anak ulin ka oyo can pernah nempo suster ngesot main selot laras taya tengenahna aing teh pinuh ku panuding pinuh ku panemleuhan gorengna ka dieu nu hadena ka laras Gusti laras matak nyeri hate abi kitu teh mah geuna teu bangsa urang dileceh kitu tengeuna balik kanan jeung manusia tingali lembur urang najan bari jeung leutik oge generasi rahayatna tingali sukan-sukan sarenang patanina sugi mukti padagangna sami sarenang ingon-ingon kebo sapi pada mulang ke kanang sewang-sewang tawis ieu nagara kajinan nagara aya karaharjaan bedakeun jeung bangsa manusia tingali dina manusia anu disebutkeun laku lampah jurig di pilampah kumaranehna hiji pejabat loba anu teu nyaah karahayatna rahayatna loba anu teu simpati karahayatna deui nu ngalanggar hukum loba ya malahan nepi ka alam-alam oge raruksa buah ngabalukarkeun di mana datang hujan banjir jeung saha nu rugi saha manehna keneh
Waduh, laras. Pikir kumaha. Laku lampah korupsi kumanehna dilakonan, aing geus katewak neumeulekeun ka aing ka bangsa setan. Pajarkeun teh cenah, aing teh kasetanan make jenghakan duit rakyat. Pikir. Geus setan deui wae ka aing. Kami mih lada mi setan. Sok pikir. Sok ketak aing lada deui. Minah ka aing deui. Ulah ngaliwat kadinya ka kuburan loba jurig, pan aing teh imah gablek ieu. Kurang kumaha agrengna? Pikir. Heueuh nya Gustinya tuh. Nu mata kahadean cek manehna teh hadena teh manusia teh kitu aing weh manehna malincang neumeulekeun ka setan. Da ieu teh ngeunahna aing teh. Ya. Diutar dibeweungkeun ku aing. Dina lebah dieu aing kudu nangtung. Muasa mata-mata nu bakal bisa nyaah kana bangsa sorangan lintang di aing bangsana. Ya. Jadi kumaha tah aing menang impok ieu. Di sabagean manusia sakeliling bungking jagat marcapada. Ya. Aya hiji raja nu ieu raja teh kapandangna teh raja di raja, ratu di ratu. Raja nu ngarajaan raja, ratu nu ngaratuan ratu. Ya. Anu disebut Yudhistira. Urang mana? Negara Amarta. Ai negara Amarta kasohorna teh ku Pandawa nu kahiji Yudhistira, kadua Bima, katilu Arjuna, kaopat Nakula. Ya. Disebut ratu nu ngaratuan ratu raja, nu ngarajaan raja teh kulantaran di eta nagara teh geus ngajieun hajat samrat ngondang nagara-nagara anu lian pikeun ngajenengkeun jeung ngalantik manehna jadi ratu mulku. Mun ceuk urang mah raja dunya meureun. Raja jin mah aing, ya. Tah manehna teh raja dunya. Talungtik we ku kaula. Naon kasang tukangna? Manehna kitu teh. Ai borehe teh ningaina data statistikna. Bener. Jika urang rahayatna teh sugih mukti sagala araria bro dijuru bro dipanto dina hukum nalanjeur ya beda jeung negara anu lian ya ngan anu jadi bisa na kitu teh kulantaran eta nagara teh Yudhistira teh mibanda hiji pusaka nu disebut teh pusaka layang Jamus Kalimusada. Layang Jamus Kalimusada. Dipake lambang kawan negara turta. Dina pasal jeung ayatna teh ditanyeurkeun jeung dilakonan. Ya. Tah kaula teh nguriling we sak bulan katukang. Maksana we teh angkat ini aing. Jauh-jauh nih. Gunungan Matra Buju Beja angkat teh. Nya. Jaga mangke gunungan pami angkat teh bebeja lah ka abdi sok katarosan ku tuang garwa. Nya. Pang-pangna maben api nya geus nyaho belang. Selerat teh. Seketempuhan kami teh tuh. Katanyaan. Teras kumaha? Nya weh kaula teh ini kaita negara. Maksud kaula teh nginte tapi carana teh halimunan nyata teh katempo ku bangsa anu lian. Ya. Mina mangsa Indra Prahasta negara Amarta. Ya. Panghiji-hiji tempat nu kasebut Karang Kajimatan. Karang Kajimatan. Nya didinya cicingna layang Jamus Kalimusada. Dikeresakeun mangsa harita simpeng. Kaula dikeresakeun
hasil mawa eta pusaka layang jamus krimusada kacana kabawati iya barang nata waduh jadi tingali rapekan pisan dulungan aing makan soro budak iya iya geus hasil geuning kawas lawon bodas gitu naon eusina teuing eusina mah aing bung nyabak sabab lamun rek dibuka ku kaula jol panas nyeksrek sana nyongkap bukana dipamanukan panggilin jadi nyongkap henteu nyongkapna beda nyeksrek pisan iya tah dipaok ku kaula teh ieu teh ya ngan numutkeun beja ai Pandawa teh Kakasi Dewa ai disebut Kakasi Dewa teh kena lara ora kena pati bisa dialak larana ngan hese dialak patina anu cenah mah kulata boga ieu patuta boga jimat eta lajeng dibuktikeun ku aing dibuktikeun ya ini aing kaluar negara di negara Keraton Indraprahasta bisa jalan aing panggih jeung anu ngaran Bima teh Pandawa nu kadua adina Yudhistira katelah bantengna Pandawa tangelanna teh eta Pandawa ya lajeng panggih jeung si Bima si eta teh nempoon kaula da sedih kaula mah halimunan kaula mah diteungeuh ku kaula tuta dibabu ku ieu nah atuh dikersakeun naon ngajuprak ti ngarupuyuk nya wanjir jor leuleus beunang kabeneran deui aya deui panengah Pandawa Arjuna ngaliwatingan ku kaula beunang ayeuna duanana tu si Bima jeung si Arjuna anu kasebut keamanan negara Amarta beunang dicerak aya dina calongcong wajah keur gegerungan wallah hebat jadi hebat tingali anjir dulungan aing parukan teu gini gitu hebat kacipta lamun teh aing salaku raja jin terus ngalindih raja na manusia disebut Yudhistira ya bakal hampir papak jeung raja Triloka nyata Batraguru tah pikeun karegreugan hate maneh jeung karegreugan kaula oge kamulyaan nagara ujung Maruta rek mentah ka maneh duanana rek nyiwit kuit moncrot geuti supaya daek ini perang nyata kana Amarta sanggup teu Sri Paduka ujung hingga kapurut markaning tenaga larapati kasagakeun mangga pada iraha mangga Gusti sok langsung tugas di saira baraha kompi sabaraha ribu senjata anu kedah dikeprakeun ku kaula kabeh hancurkeun urang cita-cita aing pikir ngalindih negara Amarta siap bang iraha waktosna ulah disupagetokeun ayeuna tatahar bejaan itu ieu bejaan pasukan jadi lan urang pada samea lumampah siap kakang siap kaula bade mitemeyan ka pagelaran luar pikeun nyiapkeun sejumlah tamtama juk ini maneh sae mah da saera mah parantos mukakeun jalan kangge kameunangan urang sadayana di cieu nagara Amarta ukur aya Bima jeung Arjuna aya keamanan anu liar saha anak Bima nu kasohor Gatotkaca aya nu anterja di darat Jakatawang di lautan tilu angkatan iya acan ti kabayakaraan Abimanyu acan pula jeung Sadewa
Tiangkatan Bayangkara acan ti perhansipan saha Cicepot Dilimas teh eta eta ku apa kaji nu manu kitu batu tudungan nya baru kan terima gitu. loba tah nu matak dina lebah dieu urang behanana ge tetep kudu waspada permana tinggal menyingkirkeun rangsukan ngan omat ulah nepi ka ngentengkeun kana pangabisa batu siap Gusti mangga abdi oge sami we atuh geus we maneh mah kieu we aing rek init jeung si Patih wayahna cicing di dieu maneh nitip ieu nagara heh init ka ditu ngajajah efek negara urang dijajah batur teungeunah aing ieu oh nya mi HP we ieu nagara heh pake mahkota kaula wah logor atuh Mal mahi. logor atuh nya Ganjal we. badak naon ganjal we tuh tisu cenah nya Pakai sepot. saya tuh mangga tapi awon kapi unjuk pami abdi teu nganter dugi ka tapal wates mah kumaha maneh we eta mah saya tuh pami kitu mah abdi bade mayunan jing ini brek geus teh tunungan amak abi henteu tuh tunungan teu amak tapi naha maneh amak-amakan ka kuring ai maneh agama naon Islam Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi. Ari umat Islam salih salamatkeun kulisana jeung kuleungeunna tapi naha maneh urang boga karya ku maneh ditonyok. Nah anu kitu ngahina atawa muji. Nyalur ngahina tuh. Mending kene si itu isek-isekan ngajedok teh ngomong teh kecet-kecet tapi maneh sakali ngomong nginjem duit. Nyalur tuh si Aji abong sa grupna siya mah tong kitu hargaan abdi gedunungan oge teu amaknya tuh tapi naha maneh make jeung amak-amakan yo dong amak bisi darah tinggi bisi kaleuwihan kaituna stroke penyakit ati kudu diberantas sabab penyakit ati bakal jadi hahalang amakeun urang come on alah come on prekilan mah come on everybody come on Jeung rombonganana tuh. oper teuing sagituan mah Ada joget dada le tuh. hareupeun aing Dicarekan. wah anjing dicarekan sia Akhirnya dicarekan. anjing sing Siap atuh. yuk siap bapak Gusti Udah taat. hakan dicarekan Puas. mending dicarekan itu pugu digajina tibatan dicarekan ku sia mah digaji henteu dicarekan heueuh Ya untungna dicarekan teh. ya haun hujan Hujan bulan. aduh Luksur maju. usumna tuh dah Ya atuh usum. urang dicekot berkahna we nya Ya atuh. Da milih. jadi ieu teh Gusti kumaha aya naon dunungan ngakilingi ka abdi pok balaka bujang hinga ka pulut magar saya kita naga emutan nyalur lur Astagfirullahaladzim. Ari nu agamis mah ulai bagian. Nah, kabina-bina teuing. Dangukeun ian. Dunungan can pok can itu can ieu. Itu mah ngecebrak we Allahu Akbar. Rarangeng we. Geus. Geun. Beda sirah, beda pamikiran najan buuk sarua hideung lagi karep jeung kahayang pan beda-beda. Tuh dunungan oge surti jeung bijak. Bijaksana dunungan. Nu penting menta satya satu huka hiji.
Kaduana memang kaulah ngahaja ngondang maraneh kabeh ka dieu minangka wawakil bagian kompi tiap-tiap pasukan supaya diiberkeun deui kanulian wideh raja urang Kakasih Prabu Jaya Maruta Sejamian ka negara Amarta negara bangsa manusia bade naon ai maksud jeung tujuan teh lintang ti ngajajah bangsa manusia bade ngajajah Gusti ya wah atuh edan-edanan panginten abdi kedah nyanak pasukanana nyata Matak teh oge. uluh mangkaning tos lami teu fitness abdi Atuh teu lami ngagi. aya bahan beureun letoy awak teh Atuh. Pasti lulus atuh. senam heula isuk-isuk Ya atuh olahraga Ya. heula atuh. Jogging taku kituna dina ngarojongna rupa pamaksadan Sang Nalendra Raja Urang Ya. kabehana menta supaya nyingkirkeun raksukan kiwa lan tengen Yo. Sadia. siapkeun tenaga jeung pikiran ulah nepi ka urang leha-leha komo bari jeung merod hate sabab sing inget Raja Urang Raja Agung Raja gagah. kemenangan jeung kaunggulan pasti di pihak urang sabab salah sahiji anu jadi dipercaya ti negara Amarta geus beunang ku pihak urang Tanggelanna geus beunang. Jimatna geus beunang. aya di pangberokan ayeuna nu disebut bebentengna negara Amarta anu Kakasih Bima jeung Arjuna Eta. aya meni apa Bima jeung Arjuna teu apa ge si April jeung si Tasya aya meni apana teu aing teh apa eta mah apa sia mah aing mah apa si Jule Ya kanu kitu apa? ngomong naon sih teu ka hatiku aing Sing pikahartieun atuh. kitu tah siap sayogi tenaga emutan Gusti tah kitu Yo. pakarang bawaan si kepedang tamsir Gadabini Chandra Sapanalipung pakarang watinggalkeun orkes bos leungeun arara teu hate teu merean dicabak sieun ngarenyeun sarua jeung bencong Bohong. oh bohong Sanes bencong bohong. da aing nyanyina hareupeun bencong nya Paingan atuh. aya nya Dengan bawa tutup limun. tadi aya saeur kitu tukang seni tradisi kana lagu gerong Nyati asa atuh. heeh ngan abi mah mulut kemang melati deui hoream trauma abdi mah nya menurut eta joang balik we gitu karya saeun kitu penyanyi tradisi sinden ieu kana lagu gerong Nyati asa atuh. biasa Biasa. Sanes biduan wae. aya penyanyina gitu Aya. nu mana penyanyina Ieu seueur ngajajar aya genep. oh eta nu loba eta On satengah losin teh eta. oh eta penyanyi Penyanyi eta teh. geuning make kebaya Apa sine? da penyanyi mah biasa lagi ketepot dada geuning Penyanyi tradisi. merecet gitu tak celanana teh kurang bahan resep Beda deui atuh. nonton sok dihandap beri mencerok ka luhur gitu nya jadi ieu ge tiasa nya Sami tiasa. Ieu ge penyanyi tradisi. aya genep geuning Aya genep. naker Seueur waduh bayareun teh loba jigana tiga pemain poli tiga pemain pursa di cadangan anak ieu teh ai anu itu saha kakasihna anu itu tuh Atuh mana nu itu? anu ditiung belah katuhu Eta maneng Nya. amoy kakasihna teh. saha Neng amoy. Neng Amoy gigireun Neng Amoy Eta maneng amoy. Neng Amel gigireun Neng Amel Aya Neng Mia eta. Neng Mia gigireun Neng Mia Bu Hajah Ajeng. Bu Hajah Ajeng Ibu Ajeng katelah. tina Neng jadi ibu berarti beda ya umurna ya Nyanyinya jelas atuh. Jomplang. Jomplang. eta gigireun Bu Ajeng teh sinen oge sarua Kami sine. nah jika di dispenser ngedungku gitu Dumai aku. saha eta Madam Arum. Madam Arum Sini. lain madam kebakaran lain Sanes. oh
Madam Arum, mikir Madam Arum, Ayah Mami Yuni. Mami Yuni. Neng, ibu, madam, mami. Mohon. Mami, madam, ibu, neng. Oh, Iya ayah. berarti negara belah itunya. Mohon. Iya kakantun hiji. Saya tak. Eta mah ban serep. Nu mana ban serep teh? Eta nu siga bencong. Eta nu ngalok eta Mohon. bencong itu. Bencong eta teh. Makhluk Astagfirullahaladzim. amfibi eta teh. Ai nu bisa mimiti teh. Neng Amoy. Neng Amoy. Kak, Damang Neng Amoy. alhamdulillah. Aduh. Detik kene sarana. Alit kene atuh. Yuswa sabaraha Neng Amoy? 18 tahun. Ah, budak kene ini. Aduh sekolah kene panginten Kuliah. kuliah. Aduh. Budak kene. Ya, budak kene. Cing gigireun Neng Amoy. Gigireun anak sa? Neng Amel. Neng Amel. Neng Amel. Kah Aa. Leuwih pun Disebut Aa mah jual hayang ngarumah tangga deui aing mah. ulah. Ya. Ulah. Neng Amel teh Yuswa sabaraha Neng Amel teh? 18 tahun. Ah, geus 1 tahun geuning. Ah, budak kene aing mah. Budak kene sami atuh. Ganti ah ka dia. Palanya sah. Mana atuh? Neng Mia ya, Neng Mia. Dah. Kah, Ah, leutik kene sorana oge. Yuswa sabaraha Neng Mia teh? 18. Ah, aing mah euy asa ka anak 19 mah. Oh. Cing itu anu neng ibu weh. Ibu udah sepuh eta mah. Ibu Ajeng. Bu Ajeng. Kah, Rada ngebahas ieu mah euy. Pengalaman. Ieu mah pasti ngalawan ieu mah ieu. Ngebahas ieu mah. Nyanteng. Mun dina ngurak mah gunyunyut. Kunyonyot ya. Nya gunyunyut kena teh. Serenut. Bu Ajeng damang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ajeng tos kaungan caroge. Atos atuh. Atos. Atos. Gedung murah kali panginten. Gaduh. Sabaraha murah kalihna? Nembe tilu. 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 Mohon. Wah, kilometer jabri gimana? Minum ganti oli. Pasti ieu mah turun mesin ieu mah. Pasti. Aya kene salakina. Aya atuh. Lain payahan heula. Ulah. Aing mah. Rek diheureuyan paur salakina ke nyegag beureun. Aing mah pilihkeun pisan. Atuh nu hiji deui tanya atuh. Itu juga dispenser. Ya, tanya atuh. Korea ditanya ge ah. Tanya. Barunya. Nyeriin hati. Jangan. Sarua da awewe-nya. Urang teh ulah ngahina ka kaum wanita sabab lalaki itu keluar tina rahim ibu. Betul. Sanajan bentukna kitu oge ulah ngahina. Aja jika belangwir. Nya Madam Arum. Gunung meureun teh. Buduk. Gunung. Aduh, punten Madam. Allah sing Tengahina henteu dari teh abi paninggalna jiga dispenser padahal lain. alus kalau teh. Punten Madam Arum punten. Punten pisan Madam Arum.